pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema diparpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang. Padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan. Padahal misina hanya untuk golongan. Padahal misina hanya untuk dunia. Baik karena agama. Nah iya hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Ta teh asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun kumaneh wahai kiai. Jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jangan sekadar nganterkeun kana mansib, jangan sekadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tah tinggalkan wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala, tinggal ulah mimilu kos kitu. Kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam, siapkan ku urang sagala-gala, ulah aya semu-semu di dinya teh. Tangan ku urang, jang pemimpin partai saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi kitu lain-lain sebagainya saha lu teger dina agamana dengan maksud keadaan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ka Al-Quran ka Islam atau minimal dek kasupkeun beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkeun ku urang kadinya. Siap urang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan urang nyieun partai politik urang Islam bae. Presiden mah deuk saha bae, nu penting urang mah kajungjung agama Islam. Tah lamun pas kitu dukung. Lamun eueuh wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wala, tinggalkeun. Contoh gua